Minta tuh mau nya. Teuing sigana mah. Moal atulah. Hah? Mun menta teh mah bere we kucing. Anak ayam lah. Itu keur gitu. Oh lah. Ayo wae sih ada urang mah. Soalnya cobaan we lah. Yang penting orang boga sawah. Dengar. Hutang lunas. Oh hutang mah komo eta mah beuli jeung warung-warungna. Oke lah, ayo lah. Eh. Mangke lah dina mah. Pusing ka warung nganjuk wae tuh. Nah, itu ku aing teh. Atempo euy eta mah. Ku aing gawean di dieu dak duaan. Geus aing nyumput heula adi nyumput. Anu mana mau nih tanggal teh? Tuh geuningan. Ieu pohon keramat mah ieu deui. Emang heueuh sih di dieu cuma aya hiji hungku tanggalna. Geus cobaan we. Ayo tuh ngecobaan. Aduh. Si jalan euy. Di dieu itu budak ku aing awas, aing dia nyemput. Masalah ieu lah. Kepala ieu. Oh jelema ieu. Si Abah Wani nya ka di sorangannya. Ya pastilah eta mah. Itu enak orang mah. Yang soal cobaan. Ayo tuh. Itu tunggu. Punten, Bah. Sampurasun. Oh, wae ah. Can rencang. Apa teu mau sasajen? Oke lah. Coba geran deui. Bah, punten. Beli ka dieu teh hayang beunghar. Kieu kaya euy. Tadi ngomong. Bah. Ya incu ka dari hayang beunghar kumaha carana? Gegeram bulu sih. Ada bulu naon nih? Saha maneh? Ieu urang ojos, ieu oding. Nek naon maneh ka dieu? Hayang beunghar bah kumaha carana? Beunghar mah usaha. Lain lompat ke tangkal. Puguh nyeta hayang nurutan kos baturan ditu beunghar cenah di dieu teh. Cek saha teh? Pebaturan aya beja, datang ke tangkal dieu langsung beunghar. Kuat gitu syaratna. Kumaha Bah syaratna naon wae teh? Anu bener kuat syaratna. Bener kuat syaratna sok naon sebutkeun. Anu kahiji. Siapkeun nasi padang dibungkus 3 bungkus. Hayang rokok. Rokok anu gede. Sabungkus. Entong poho aya duitan saeutiknya yang bakal abah balik. Kaditu anu jauh. Kopi hideung Bah. Geus puguh eta mah kudu aya hideung jeung pait mah. Hayang naon deui teh aing maneh? Duitnya sabaraha Bah? Pokona mah lumayan we duitna lah. Yang ongkos balik. Mun bisa mah tundaan ayeuna. Meh buru-buru ke maneh balik geus tinggal nyokot duit. Dina karung di kamar tinggal mulungan. Eueuh teu mawa aya mah bah atuh. Pancan usaha. Kege mentak ka dieu ge hayang beunghar. Ya pan beunghar teh kudu dimodalan heula. Mau langsung ngagubrag. Nah anjing budak duaan aing gagawean. Aing teh kana nasi padang. Aing sama ayeuna aing si padang beuting apa euy. Lumayan anjing duitan jeung kopi mantap tah pokona mah. Gawean ku aing. Asa dak blangu geus sia mah. Yang beunghar sih mah berangkat pas kieu. Usaha anjing usaha. Blangu sia mah.
Dasar sok dingin si ojos, lalieun di lebanan. Pokoknya hayang nasi padang. Jeung kopi jeung rokok siapkeun ulah poho. Oke, tanah tuh di mana bah syaratnya? Kadiekeun apa kumaha? Oke, jadi itu aya pos ronda. Tunda di pos ronda deket jabatan imah maneh. Pos siapa gitu? Anu jelemana genuteun, Bah. Heeh. Si eta nya banyak. Janggeus aya mah gara balik. Tong icing di dieu wae. Bising kumaha onam. Balik mangkat. Ya bah, hatur nuhun. Udah, balik ya. Mangga bah. Coba. Kemanyakan duitnya urang euy. Nya hojos euy. Nasi padang di mana nasi padang? Lanjut ke bisa mau lanjut ke lah. Bisa nganyur lah nasi padang mah ke situ. Si oe teh ya. Heeh. Yang itu. 3 bungkus ya. Heeh. Pindah kumaha sabaraha bungkus? Sabaraha hiji? Oh bere we hiji, kalau si mama hiji ieu. Yang rokona we sabatang mah sih kan. Duitnya sabaraha? Bukan duit teh patungan we. Nah, sabaraha duit? 2000 urang. Aduh. Anjing 2000 mah naon? Yang geus urang niangan we lah, sugan buka. Ayo. Yes, aing menang kejo. Yes. Dasar anjing belaknya bahala gug. Wae ku aing dibohongan. Dasar belag gug budak teh anjing. Mental tentang kos kieu anjing. Mental tentang kos kieu usaha budak teh bahala gug pisan, usaha embung aya duit hayang weuteung, hayang gablek, hayang beunghar lieur sugan tujuh teh. Mas anek balik geus burit di mah pona menang kejo we lah. Kadangnya balik. Ya, jadi di mana itu saungna itu? Imah si Abah di itu. Nu ieu kan saungna. Saung ieu. Jika nama ieu soalnya imah si Abah ditonggo kan. Eta ayo dirinya lah. Ayo tuh. Mulai tuh. Mana beunghar we nama. Usaha saha euy. Mana di dieu we lah. Assalamualaikum. Ah, di dieu we. Itu udah di mana ieu? Sudah di dewe. Hah? Di dewe. Di dewe lah. Isi ku hayam. Mas, geus poe kieu mah aku hayang. Ki urang benakeun we. Coba sok. Abah, ieu teh pamerintah teh. Disadiakeun sadayana. Ayo geus magrib. Ya. Kang balik. Ayo geus magrib ah balik. Kala mang urang penasaran euy. Ayeuna perilaku juri gintan kieu. Tapi orang percaya oke dikasih Abah. Ayeuna kasih Abah bisa beunghar segala rupa kan nang kitu. Kumaha? Lebar eta sanggup euy. Kopi, rokok segala. Aku jari berkieu nu kitu. Urang sa ti leutik teu bicara can pernah ninggalin nu kitu. Kumaha urang intip heula. Kang bener ngintip ayeuna mah. Heeh, Biraku teuing jurig ngadarul kitu anjir. di mana ngintipna? Di itu we tuh. Bener itu. Udah, urang intip ah. Woi. Anjing ieu naon euy? Ih saha
sahanya euy. Masih odin jeung si Ojos teh atuh. Ah, rasan mah iya ya. Bener iya ya. Ah, budak kok aing gagawean anjing, gagawean. Aing geus capek nyatuan ieu mah euy ngopi. Jarcok mantap lah makona euy. Ngasaina euy. Dua tim wah beres lah. Ieu mah aing kudu siap-siap heula euy. Ngawadang, ieu mah ngawadang nyatuan euy. Mantap anjir. Jeung naon? Anjir, bener ieu mah euy. Nasi Padang teh bener. Nasi Padang 2 tim bener euy kumaha heula ieu mah euy. Jos kini si Abah eta teh euy. Oh, gini si Abah keunian. Ayo mah digawean meureun. Terbalik si Abah ngagawean. Ayo ah, kurang sambeurkeun. Terbalik gini lah. Sameureun lah. Kumaha heula? Dieu we lah. Amin lah. Aing ngeunah ieu mah dahar euy. Ieu mah atuh itulah. Tinggal lah ieu. Kurang rapna teh nyamperkeunna. Uang gebahkeun juga. Yo. Aing daang. Aing daang ka baju heula lah. Daang. Esa ngogot lah. Aduh. Dahar ieu mah lah. Aing tempe bro. Ayo sia kanyaho. Wow. Jadi iyo we aduh pagawean teh. Paribuatan. Ngaruwas wae. Tangkal. Lain gitu carana. Aing ruas. Keur mah capek teh. Mau nasi Padang 3. Geus teh saha tuh gituan Aing mah. Mana deh? Aing lah. Tiris yo terbalik pisan aing mah. Asugan teh mana rurut aing mah siga jelema lieur wae atuh dirinya mah. Terus kabanding kuliah dong teh bah yang beran hayang beunghar teh beran meuli nu kieu aya ngaberan Abah. Nah, aing mah alhamdulillah da beuteung lapar. Aya urang kumaha beunghar teu duit jebol bener. Kora-kora aja duit dengan duit. Duh, Kita saha tuh? nganjuk rokok. Kopi nganjuk. Lain ye, ari hayang beunghar mah usaha nu bener tong hicing wae di imah. Mulin wae, kopi rok mah kudu kan. Usaha sing getol, ye jujur. Aing mah ieu lain nu aing. Nu mitoha. Katitipan di dinya we beunang katipu. Tuh aing ieu usahaan teu aing mah maha gablegan. Ieu mitoha sebenarnya mah nyaho mah. Anta panguruskeun nya enggeus wae ngalagaan nya beunghar kumaha we lagaan malah meungpeung hirup mah. Makna ge hirup mah lamun hayang beunghar hayang ngeunah gawe sing getol. Entong molor wae kadag teh. Terus enak kumaha Abah? Mau kieu. Ya nama orang nyatuan lah. Nya kejo atuh. Anya geus teu hayu urang nyatuan mah. Hah? Lah, atuh nya tas kejo, mana lapar di urang ge. Larin tah bagita. Diri kayaknya Oh itu tah pake. nek dahar digebah. Jangan munding aing teh euy. Aduh. Ampun gimana? Aduh boga CS teh. Mamu hayang beunghar. Gadagna lah dong wae molot. Eka hayang saluhur langit kumahaan tuh aing mah. Nah itu purak timbalna, teu boleh lapar ye. Da kumaha deui ku dipurak yang tinggal. Ye dak. Ari hirup hayang ngeunah kudu capek. Entong hayang ngeunah hicing hungkul digawe. Jeung semangat, jeung getol, lah poho ibadah. Ieu mah hayang hirup ngeunah, hayang dahar ngeunah. Gadag aja dog wae. Nek kumaha majuna ari maneh. Ye lamun dek mah kesukaan maneh. Mun aya kemajuan ieu mah meh kegiatan. Isukan ngilu jeung aing katu ka sawah, macul. Lumayan macul oge. Entong mikiran gengsi lah, nu penting mah duit ayeuna mah. Nangis berarti orang disuka mah ngilu gawe jeung Abah, ngilu macul kemae lah. Namunnya supaya orang menang duit, boga duit naon. Tuh kan ieu sang mah pan teu mobah dibawa ka dieu mah. Coba bawa ke makam. Katangkal nu
pas hari itu mubah. Ya apa nggak harku orang salarea. Mata tong gituan deui lah kemal lieur. Engka deui mah. Entong sakaya deui nya. Age. Entong jeung katangka ka makam entong. Hah? Orang berjaang eng mah. Omat. Di terakhir. Wah ya. Nya. Oh, siap ah. Pade hiji ibadah. Wapoho. Jangan ka dieu ibadah mah, hah? Oh, siap. Geus dahareun nya kapan beteung? Hah? Tuh kan gawe jeung abah nya.